أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Al-Quran dibacakan kumanehana soal riba tapi nyana nu bolak-balik bae ka bank. Kunyana dibaca Al-Quran didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna. Di akhir engke Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Qur'anul Karim nu hebat. Wey, istimewa. Tapi ternyata ngan sakadar datang ka tikoro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu, yakna teu make. Loba baksana qori hafizul Qur'an. Hafizul Qur'an ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Qur'an, tetapi na teu make kana Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, Kangjeng geus ngomong gitu deh kumaha. Geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni Ki Hurkus bin Zuhair. Idil ya Rasulullah, adil atuh aya babagi teh. Masya Allah, wila ka Kangjeng Nabi. Wa may adil idza lam adil. Saha tuh bisa adil lamun kula teu adil. Iyalah orang-orang munafik seperti kos kita. Bahasa Al-Quran teh lain sakadar Al-Quran anu dibaca ku para qori, orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Quran ge anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Quran ngabentuk jadi Fathul Muin. Terjemahan Al-Quran teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib, Fathul Muin, Watul Wahab, terus dan lain-lain sebagainya. Tapi kumanehanana dirumpak ieu kreditan anu dua harga haram. Quran geus ngajelaskeun, hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun, ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih, tapi horenganan nyana malah nu boga sorum. Ini kumaha? Ieu gara-gara ieu Hurkus bin Zuhair, seorang munafik anu cak Sayyidina Umar, idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka, wahai ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dia pembaca Al-Quran, pembaca kitab sakadar duniawi dan duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ya Gusti Allah nu agung, urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam naon ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikoro teu liwat ti tikoro yakni teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur. Lembur mana? Lembur abdi, lembur naon dia? Oh Kanjeng Nabi ge make dia. Antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi. Hampura Gusti Rasul, iya mah sia urang mana? Tah bebeja ka atuh kudu dibejaan sa Kanjeng Nabi kayak ku aing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami, minta gempa, minta angin. Tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir, lipstick. Jadi urang mah kuari ngararaji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul, awewe di majelis taklim awewe di ditu. Eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji. Gara-gara nama aya ustazah milu ngaji di zaman abad teh kula mah milu bae di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret. Kabelah dia nanti katan diulah datang ka kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona. Geus ulah ngararaji geus sawe mah aing mah bari lalaki bae lah. Bikang mah geus tanggung ka neraka geus.
aduh udah laki itu wajib ulah mundet jaga hati-hati yes lamun aya awe perem ya perem kotok minimal lah tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki nu di sekolahan mah awewe lalaki sanajan pondok pesantren modern tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki eta teh geus teu ngarasa haram per hari per detik niku kumaha ayat hijab geus jelas ulah deuleu tah iya hayu kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia orang neangan kepala negara anu ngawajibkeun make jilbab bagi muslimat geunaheun kan urang wajib salat wajib berjamaah Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah nyaoting nyanana berjamaah nyaon teh yang penting aya perda sakitu ge geus kemajuan teh lumayan masyaallah nah ieu munafik mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini wa minhum tina sawarehna munafik teh mana ya jelema munafik yalmizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad ai bukan nyelanya cimaki ka anjeun Muhammad pikis sedekati dina ngabagi tentang sedekah tentang gonimah tentang zakat di antarana eta tadi Urkus bin Zufair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah nah eta kan bahasa teh bagus kos kitu teh bahkan fainutumul manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa wa illam yutau minda di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere yaskhatun muarah urusanna dunia bae munafik mah urusanna dunia bae ieu tah ayatna fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti hadap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah solidarna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema tapi wa illam yutawalamun teh dibere minatina sedekah idahum yaskatun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit eta munafik tah jelema nu kos karar itu munafik mah kos kitu kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeketan jeung pamarentah manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna yang pembangunan berbagai pembangunan nyeun proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal embalaya lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat ya memang ti bapana ge hebat geus beuh duana lantaran proposalna turun ketika proposal nanti turunnya lah ngomong ya presiden urang presiden bupati urang teh kos kieu teh cenah turun Habib cenah ngarti tapi pelit amat imah beh imah koret aja merepet dur pet gas urang turun deui cacahanana geus lain deui lain pembangunan tapi demi beuteung manehanana tah eta kiai nu kos kitu kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu hese ngomong aing ieu geus tah sia tah nu ngomong ka dituna mah aing mah toser doang tuh si anu nyemes Masya Allah
Nek lebaran sok dibabagi ku bupati kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga keun bae jang nu sararusah bae nalika di bere teh tetep bae dibagikeun ka nu susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener sawarena malai gitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol da bupati goblok kunaon nolol-nolol ka bupati atuh kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah biasana masuk kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun ku anya aing meureun punya nama dianggap kutu meureun je aing teu dianggap jelema pan aing teh kiai kok kiriman anak amat ieu wah geus kemah gede mun calon deui geus tayang imah ngomongnya ke kos gitu baik tak iya ayatna tak bejakeun tuh fainu tu lamun dibarere tak kiai min hati bupati radu sararnangeun ngomong nage hebat ngalem nage pohara tapi wa ilam yutau mun kiai teh dibere min hati dana bupati dana naon cenah bupati mun bupati siapa mah ingeuh kitu bae hodanan idahum yaskotun ngacaprak ngomong itu di Al-Quran yang ngacaprak segalanya idahum yaskotun tulis di sisina ngacaprak iya munafik baheula teh ya tan turun temurun terus anakan incuan uyutan bawan nah nu kadieuna mah naon buat tah nu baheula teh ka Haji Pendi kapi uyut apa kapi bao teu jangan wareng lah tuh kan Masya Allah gari ieu lah munafik teh kos garari singkirkeun geula hayang kana dunia resep kana dunia nu dibere amanah ilmu ku Gusti Allah ulah aya di jero hate naon-naon hiji be Allah hiji be tegakkeun agama melalui ilmu lamun pemerintah negakeun agama melalui birokrasi lamun TNI negakeun agama melalui perang lamun polisi negakeun agama melalui priwitit oh siap tilang halo Pak Haji dari mana saya habis ngaji di mana Cilongok iya ngaji mah ngaji tapi motor mah harus ada suratnya ya lupa Pak saya nggak bawa surat KTP juga sama BPKB atuh masa kayak mau dijual aja ini kan surat nggak ada ini TSNK nggak ada SIM nggak ada aduh tapi habis ngaji iya ya udah kalau habis ngaji udah langsung dah alhamdulillah eta mah polisi hebat apa kok gitu mah berarti negakeun kejujuran jeung keadilan nyana melalui pangkat polisi padahal mah di dieuna ge geus balokna loba bentangna geus loba bentang ketumiri segala di dieu tuh kan ya Allah ya Rabb nah tapi anu gemes mah dari mana saya habis ngaji Pak ngaji urusan kamu motor harus ada suratnya mana SNK-nya lupa Pak saking buru-burunya tadi abah subuh siapa suruh lupa kamu siapa suruh buru-buru kamu geus dikieu beta kartu tilang nang si kieu Pak damai aja enggak tidak ada damai bagimu polisi kejam jasa ya Masya Allah kali udah kesalahannya satu kamu tidak pakai helm kedua tidak bawa SNK 3 SIM tidak ada 4 itu pentin nggak ada tutupnya nih surat tilang idang nyana di ini mah kayak gitu itu naon eta cak pemajikan surat tilang kok ditilang terus ngaji ge nyaho teh polisi kumaha meureun teh ku galedeg gitu polisi ngacaprakan wadak jadi polisi mah sampah masyarakat eureuna lamun teu bener abi nu bener atuh teh sarua bae tah kumaha amal perbuatanana ye nah ieu tegak-tegakkeun agama ja kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat
Ge diondang ngariung teu. Diondang nyalateun teu. Ayo coba duit teu gablegnya. Santri barali. Mingguan geus eureunnan. Tuh gara-gara asup Golkar baheula. Ih, emang geus sadia Golkar ieu kalau ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem. Racun bagi kiai. Ulah ngomong gitu ge hook jasa. Masyaallah. Terjadi sampah. Jadi sampah. Masa keur maca khutbah diturunkeun? Khutbah Jumat, alhamdulillah turun. Alhamdulillahilladzi turun. Alhamdulillah turun aing mah teu hayang. Di khotiban ku sia aing mah. Ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula. Turun. Aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah. Gara-gara Golkar blonta Golkar. Nah, ieu sih ade. Tah eta nangsa gerak Allah ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu. Lantaran ilmuna dipake neangan dunia. Berkenangan dunia. Nah, iya. Nyana malamun ceramah dibere rodu ngomongna ge beuh eta mah barahan jasa. Wa ilam yutau lamun ceramah teh dibere izaum yaskotun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokon teu nginum teu. Supirna ge bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing ka bibir. Horenganan amplopna ipis. Kiai munafik. Aduh Gusti, Allah lagu ge ayat kunaon kejem-kejem teh. Karasana nyeri ayat. Nyeri ge kanu asli. Atuh aduh kadun teu tenang bae. Tuh, teu sia teh mah biangna. Ya Allah ya Rabb. Mantak naon si tararenang urang diundang ku bupati datang yang ngadoakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang ketika dibere cokot sia mah pajar lalagan we lain ieu aya saya ngomong aing mah ulah hayangna tah ulah hayangna masyaallah kos ngariung urang mana ngariung kieu jadi ganjaran teh sia aing ngariung kadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran atuh cek Gusti teh hayang naon sia kadinyana abdi teh deuk ngaji saya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop dibeleuman ku Ki Pudol di amplop eusina bulan balik oh mulai guys lillahi ta'ala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh kabeneran aya batur ngabutuhkeun abdi naimkan lantaran sehat jeung gangguan abdi rek berangkat Gusti rek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyangakeun sadaya-daya cenah hayang amplop dan teu abdi mah duit teu hayang dunia teu hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teu aya naga lah teu sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi barek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggaleun kiai dibalik deui muhun cenah naon sorban ieu tinggalin masa diburu-buru bae hadena ka dieu deui kitu ih pohoan panitia can mere amplop emang eta aduh ayo baca kiai dek kumaha munafekna tuh komo aja make DP segala rupa mah kiai naon teh kos kitu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor ieu wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun tuh masyaallah karim urang dijadikan qori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh
boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah kuari soka undang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud. Nah abdi teh ieu teh erek piwarang ngaos di hiji lembu dalam rangka maulidan teh maksudna ngaji-ngaji keneh rajaban ngaji keneh abdi bade ngalengkahkeun suku Gusti rek ngajikeun mukjizat Gusti wahyu Gusti Al-Qur'an. Teu hayang nanaon ieu mah sugan bae ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an budak-budak anu encan ngarti can bisa maca katari supaya manehanana hayu hayang belajar. Haju anu geus rada gede supaya tertarik kana makhraj-makhrajna. Abdi mah bisa teh sakitu bae. Ku Gusti teh dititipan teh naon maca Quran tina makhraj-makhrajna supaya ku abdi erek dijelaskeun melalui maulidan ieu. Ya de ngajelaskeun teh ngajelaskeun pembacaanna da bae abeh batur teh oh jang maca Quranna bagus supaya ke batur bisa belajar. Teu abdi mah teu hayang naon. Abdi mah atuh beuki ngarokok rokok mah di imah ngahutang-hutang ge. Cenah ieu mobil kudu di bensinan atuh meuli di abdi duit mah aya ala kadar jeung sajabanan teu nah geus be tah be ngeunaheun ka kos kitu ngaji lagi ngeunaheun di denge kana bakal beda di denge kana bakal beda lu tertarik bakal loba bakal milu takak kolbunu bersih teh bakal milu adapun engke balikna ala kadar di amplopan ih ulah henteu henteu tah ti aing siapa ulah henteu tah niat di imanan teu dibere eta mah kan urusan Allah aja dibere mah nah eta kan lain deui ngeunaheun ke bakal tah supaya kararitu tah maksudna tah supaya anu ngaji Quran dia sunah pan urang deuk ngaji maca Quran heula sunah dina Tambihul Muqtar itu sunah. Nah kemudian atuh ngajina kitu keneh bolak-balik urang teh supaya ieu bener jadi ganjaran kan ngeunah tah ieu makan lain abring-abringan kuari kiai-kiai teh nek lebaran teh ka pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buahna lobana antri di ditu teh sabaraha kana diberena pun klasifikasi caknya tuh nah ya jupain utul lamun di barere minarodu sarnangeun ngomong nage pohara ngalem nawa ilam yotau lamun teu dibere min haidahum yaskatun bararendu iyalah dunia dan dunia Masya Allah karimah ulah aya cinta dunia sebab lamun cinta dunia bakal boga hasud jeung bakal boga hikduk bakal hasud jeung hikduk timbul persaingan Masya Allah karim ieu hayang ngalempengkeun hate ulah hayang dunia bae heulanan tah dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah kitu-kitu titah kitu dunia hina kunaon dipake ka hayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi di urang. Sia teh bisa maca Al-Qur'an, sia teh bisa maca kitab, sia teh bisa maca tafsir, sia teh bisa maca Bukhari. Ieu teh mulia lain lalagaan teh sembarangan jelema dititipan kos kitu. Atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina. Dunia mah tuh lain pake neangan anganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim. Quran mah tuh jang neangan sorga kunaon pake neangan secuil dunia goblok sia tolol sia goblok sia tolol bolon sia awak pecit sia kuai care kanan nawa goreng care kanan titah kateng lamun cek dina bade ngaranna bade tajrid
namun dina bade mah mun ngaju kudu Jumat atau Johar makum aya bade tajrid teh nganggap diri urang teh dua wari aya di hareupeun urang plek tah dinasehatan tah urang teh nganasehatan urang seakan-akan aya di hareupeun urang eta tajrid ngaranna fokus urang kabungbulengan ku Kangjeng Nabi maneh teh make jeung ceurik segala rupa maneh teh make jeung teu sare segala rupa maneh teh make jeung teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum ku sebab cinta jasa ka seseorang nu aya di Madinah ku sebab maneh teh resep jasa ka jelema nu aya di Madinah make jeung pohara teu ngeunah sare teu ngeunah dahar datang ka henteu cager lamun teu kapanggih pohara amat maneh teh tak urang teh ya urang seakan-akan aya di hari urang mah ka Kangjeng mah tilok kitu mun kitu maka sarwiti kitu maneh teh kuari keur bobogohan Kanjeng seorang wanita di Cikupa ngaran Sarwiti make jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar emang kunaon gering naon zamaneh mah tuh lamun teh mah di take off ka dokter take off atuh turang mah jangan salah lain check up take off jangan mah di take off ja sehat tensi bagus pake jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar kunaon maneh teh jawab ada sesuatu yang terpendam dalam hati yang ini mah urusannya hanya aku dengan dia ini mah sangat rahasia orang lain mencaci maki biarin yang penting cintaku sebab wajahmu selalu ada di hatiku bibirmu ada di hatiku kicapmu ada di hatiku mana bisa aku tidur sebab engkau selalu menggoda senyummu selalu ada di hatiku mengapa demikian engkau cek urang teh tak ka urang keneh tah kan wae dihareupeun karena cintaku telah terbalas sehingga tidak bisa dipisahkan oleh badai gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi Oma Irama datang nah iyalah eta tajrid ngaranna nah urang ge mantak naon pituturan ka urang sia goblok wujudkeun diri urang di hareup sia teh dibere ilmu ku Allah meunang mondok pesantren 10-20 tahun sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren kuari sia geus bisa maca tadi dengan amil doang naik ka jurumiah naik terus kuari geus ngabisa haju ieu teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tapi teh setiap jelema dibere kunaon haju pake neangan dunia nu hina dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah ayat lagi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui segala ceramah neangan dunia segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah pae awas sia kana neraka nyaho sia engke nya hampura atuh hampura sih bener sia tuh urang teh kan kos edan tan jadi lamun kajahoan ku batur mah je Ki Edan misalnya di Budoli ke kos gitu atau goblok saya nunjuk biasa aja jangan diwujudkan ayat tajrid mah kos gitu karena saya tadi ditunjuk tah kadele tah kumurina euy Ki Budoli OTM emang nyana kikituan serangan bae ji balik ceramah juga kikituan herannya asana isu ka grogol nya anu kumaha ada yang goblok sia nu edan tolol meureun sia ye aing keur ngalempeng-lempeng diri aing pajar edan sia nu edan ye goblok meureunnan sia tuh tungtung nama ngepek bae pan ieu lah dicoba lamun teu dicoba mal bisa cobaan ge cenah ki uci ngomong we ka batur emangnya da teu resepkeun kada ulah sok haja memperhatikan aing
aing keur ngomong siapa siapa ulah sok nganilai ka aing. Nah, jangan mah mobil boga motor boga eta mah urusan aing goblok. Sok aju suuzon ka aing. Aduh lah kitu cenah ngana kesehatan batur aing jangan teu kesehatan. Nah, iya jelema nu kos kieu. Kudu diservis ieu mah. Ganti oli ieu mah budak ieu. Nonggeng sia. Ganti oli. Teu jauheun nya. Teu jauheun. Masyaallah badak ulah neuleuh Habib Lutfi mewahna ayeuna. Ulah neuleuh Gus Dur jadi presiden mewah naik BBNW ke hotel dari hotel ulah kolbuna deuleu moal dianggap bapak bangsa moal nyana di wali-wali di Jawa mun eueuh tanda-tanda moal Habib Lutfi kuari di kumaha-kumaha teu sabodo bae nu ngomongkeun emang para habaib eueuh ambalaya tetapi engke ge lentur lunak nu ngomongkeun nu ka kula bae ge Habib sabaraha nu ngomongkeun Habib Lutfi karena dianggap kula deket bari ngomongkeun Habib Lutfi gini-gini ku kula dilempengkeun teu ngarti nya kula pernah bebeja ka Habib ada Habib anu kenapa ngomongin Habib itu biarin aja tapi lillahi taala kula pernah ngambejakeun sebab ayeuna di Pekalongan Habib eta Habib itu ngomongnya biarin semaunya. Masalah jelema nu geus deukeut ka Allah jeung geus teresep kana dunia dek dicaci dek dimaki moal kudu kumaha. Mun Haji Pudoli anu ngomongkeun. Ye. Pas. Ya suliwa main ya. Masya Allah. Moal. Nah iya ayat ieu teh ayat jangka munafik ketika orang aya maksudna mah sobalah saeutik tentu pahit lah urang deuk ngalengkah aya nu ngondang tatangga pahit deuk dilillahi taala pasti pertama mah pahit tapi terus bae ka Allah bere abdi Gusti bere abdi Gusti bere Gusti keikhlasan abdi aya undangan imkan urang na itu imkan ulah kira-kira bakal terjadi ganjaran ulah kita kira-kira bakal orang imkan lalu gina orang tecek orang Bandung mah ayo ka ditu teh lempengkeun segala rupa engke ge dibere ku Allah tujuan orang mentak cek Gusti Allah ukhruj min baitika liridhoya keluar maneh ti imah aing demi neangan karidoan aing sia keluar ti imah aing eta bahasa ahli marifat diterjemahkan ukhruj min baitika liridhoya keluar maneh di imah maneh demi untuk neangan karidoan kaula maneh endek ka mana kuari keluar ti imah endek ka mana endek ka warung teangan ridho aing maneh endek ka mana kuari keluar ti imah teh endek ka sawah teangan ridho aing niatna sing lempeng maneh endek ka mana kuari keluar ti imah maneh endek neangan ridho Gusti endek ka mana kuari endek ka kantor sok awas teangan ridho dek ka mana maneh dek ka pabrik teangan ridho sok dek ka majelis salim ge atuh aya nu henteu rek teangan ridho Allah atuh aya anu WA Masya Allah misqala dzarratin khairan yarah Masya Allah karim iya nah liridhoya jang karidoan aing jang karidoan cak Allah berarti orang keluar teh Allah ridhoan deui Allah ridhoan teh demi keridoan jadi engke ka mana bae urang deuk neangan ridho Allah bareng lempang ka pabrik nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah teu nilai di akhirat mah lain bareng ke pasar nih mana yang ridho Allah nih mah lain atuh lain deh bareng ke kantor nih mana yang ridho Allah nih mah atuh lain deh engke di akhirat kan kaget di akhirat kumaha siapan bareng jeung aing ka kantor kos sia maka surga aing maka neraka aing bae heula ngaji di Cilongok
ayo kadenge bae cenah mun kaluar ti mah neangan ridho Allah aing teh terus bae ngausahakeun terus alhamdulillah mantak aing mah aman tuh pasti ngaji ke dia Cilongok aing mah ngaji dah handapeun tanggal Ambon tuh kan nah iya ayat ieu munafik ngan bisi aya tanda-tanda kamunafikan hiji walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah-gonimah jeung sabangsana yakni aya pamerena nyana senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairal lahum lebih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli ke bakal mere Allah ka urang tina fadl Allah bahkan Rasul mere tina gunimah nu sajen mayakfina mentak kumaha urang niat namun urang ngerasa senang dibere urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah itulah lamun dibere berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih kitu keleh Rasul sayutina rasulu min fadlih yakni gonimah nu sajen nu bakal nyukupan inna ilallahi ragibun sanyana urang sadaya rasa cinta ka Gusti Allah tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka mah ngomongna hasbunallah eta nu hebat urang teh tah ieu teh dek di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese urang teh geus ngaji tauhid dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum Allah teh geus masikeun kana rezeki jeung ajal Inna Al-Quran lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge. Kuda, sapi, munding, domba, hayam. Kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya kene rezeki hirup. Rezeki pa seep atuh komo urang. Cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk suratna teh kieu Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya tanda tangan sekian Zaki Iskandar. Oh, baca. Wah, bunga. Bebeja ka pamajikan tah. Geus urang mah pokona mah heheotan. Kuna ya sebulan 3 juta geus sebulan 30 3 juta belanan tah sebulan 3 juta urang tah. Geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus. Geus pokona hikmat percaya lain percaya deui geus jana mati log naon kitu ngatilog mah hiwal asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres. Heuh nya heuh mantep. Geus
padahal ma Al-Qur'an geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eueuh hiji dabahan nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi. Geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun. Ulah cangcaya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokona sia teh dirizkian ku aing dia tadi ge eueuh diayakeun ge ku aing. Haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nang ti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia eta tah suratna tah ayatna tah. Percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ya. Ayo bandingkan coba. Bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati. Tuh. Cenah ti bupati tarolol pan siapa. Allah nu nyieun ya Allah nu nyieun. Allah khaliqus samawati wal ardh. Khaliqus samawati wal ardh. Tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji ge cangcaya keneh mah. Atuh kumaha nu teu ngaji? Geus dipastikeun ku Gusti Allah. Allah anu mastikeunana masih kece cangcaya tah ngarobah keyakinan ngaji teh. Lain ngan sakadar wujud kidam bakom mukhalafal hadi kiam mubias wadil lain sakali tah yakinkeun. Supaya karasa ngaji teh. Karasa kehadiran Allah. Lamun geus karasa kehadiran Allah engkeuna mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah. Urang dagang mah dagang. Tapi pan untung jeung rugina mah Allah nu nangtukeun. Urang dagang set. Masyaallah isu keneh urang cal-cal nu meuli. Hasbunallah. Alhamdulillah. Aya aturan dagang ti isuk datang ke sore eueuh nu mampir hiji-hiji aja. Allah eta mah beureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit. Tenang saja kalau teh tenang geus hees dagang. Jadi bari dagang bari hees. Tenang aya mah eta manfaat. Iya dan Allah ketika aya subhanallah urang teu teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing be di hareupeun marinya kelantas be subhanallah ka Allah aya nu liwat Haji kenaon teu keur naon di bangunna tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu marinya kelantas bebe dari gawe mah subhanallah ketunggannya naon ente ke kula ka dieu datang ka dieu mau bandang masyaallah hiji 10 kilo ya Mang Haji ya hampir paehnya nak tah eta kan hasbunallah ya Allah ya Rabb hese tah lamun urang yakin ke aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu nanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu na ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tah aya bae asal yakin ka Allah tah tadi dulur-dulur we dulur urang karunya amat nya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih niku baca Maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang jak kitu bae misalna ieu misalna aya nini datang ka dinya Waalaikum salam Maji keur naon iya daripada can kawin mah tukul bae umur 80 tahun eta ge fadl Allah eta atuh tinggal ngomong bae hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kia teuing Gusti tuh siapa tauhidnya jadi balik itu hasbunallah ya Allah inna ilallahi raghibun
nya kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantak ieu Gusti Allah nelikeun kalbu urang sakumaha dongeng teh sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun antas kura zikir anjeun teh naon ye jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah abdi sieun ka Gusti Allah unjukan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus belakat deui aya deui lu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui Kangjeng Nabi sakit mah milu kanta zikir naon anu ngajurung ka anjeun zikir anjeun teh make zikiran Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep rogbatan li sawabillah abdi meresep kana ganjaran Allah abdi hayang meunang ganjaran mahabbatan wa ragbatan lilataya ya ragibu ragbatan wa mahabbatan bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh ieu teh hayang ganjaran resep kumaha bejakeun ahsanta wa asabta bejakeun bagus maneh bagus terus aya deui kapangilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tang deui assalamualaikum salam mayah bil kantad naon nu ngajurung ka anjeun maneh zikir teh henteu naon maksudna naon maneh make zikir apakah sieun ka Allah henteu apa resep kana ganjaran henteu sugan sieun ka neraka henteu abdi mah hayang surga meureunana dihayang ganjaran sama sakali henteu atuh maneh ieu make zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jam moal kebel di alam dunia cek Kangjeng Nabi Gusti iya ya hamba Gusti modal kos kieu iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah Kangjeng Nabi Isa berangkat deui horenganan jelema teh anu nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat nu katilu mah luapang hebat-hebatna teu sieun ka neraka teu hayang ka surga hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti adapun surga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta nu hebat pan urang mah teu bisa eta kos kitu ada udang di balik batu urang mah mere atuh udangna gede udang mah kekerepekan barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Waalaikumsalam cik Kangjeng Nabi Isa mayah milu ka antad guru anjeun zikir naon apakah sieun ka Allah lain hayang ganjaran henteu lain ulama apakah bang sebagai pengabdian lain naon atuh hehe ieu kan raja abdi zikir supaya raja mere Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti ya hamba Gusti ieu lain din nu tadi teh ieu zikirna kos kitu neraka cek Gusti eta zikir bentukna mah zikir tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah lain sieun ku neraka lain hayang ka ganjaran lain sebagai pengabdian kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja